Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alliful kutub rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharaini wa amadana bi asrarihi. Insyaallah dina kesempatan simkuring bade nukil dua kitab yang kahiji kitab Syarah Sulamun Taufik, muka dua kitab Bidayatul Hidayah, tentang anu mantak nyepret kana manah lamun ku urang di aos iya kawal atau napi iya dina kitab Syarah Sulamun Taufik sareng Bidayatul Hidayah tentang tasawuf, Sulamun Taufik tentang fikih tasawuf, Bidayatul Hidayah sampai tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ghazali fa kullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi fa huwa mutakabbirun. Qala fantos ngucap Imam Ghazali, faqulu man sing sawe jalma, sing sawe saban-saban jalma yaro anu ningali itu jalma nafsahu kana dirina eta jalma khairon kana leuwih alus min ahadin tina manghiji jalma min khalqillah ti makhluk Allah, bahwa makarir jalma mutakabbiron eta jalma teh anu takabur. Naudzubillah summa naudzubillah. Ta sawe jalma anu ningali kahiji jalma teh leuwih alus tibatan lain, maka eta jalma takabur. Naudzubillah subhanallah. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan urang diselamatkeun dina panyawat hate naon wae eta nu katimpa ku ka urang. Ieu Syarah Sulamun Taufik halaman 61. Ayeuna urang nincak kana Syarah kana matan Bidayatul Hidayah halaman 78. Ayeuna dinukil tina kitab Bidayatul Hidayah halaman 78 sami tentang pantasawuf anu nyepret dan pikeun urang supados ngaji diri, supados urang ningali kana diri apakah sering dosa ka Allah lebih hentena. Wa annal fadla lahu ala nafsika fa in araita sagiran qulta hadza lam ya'sillaha ta'ala wa ana asiyatuhu fala saka annahu khairun minni. Saenya napikeun kaungkulan hiji jalma lamun ngarasakeun ka diri jalma eta fa in araita di mana-mana ningali kanu budak leutik kanu sahanapeun, maka eta jalma teh kudu ngucap hadza lam ya'sillaha ta'ala wa ana asiyatu fala saka annahu khairun minni. Kudu ngucap ari kuring geus ti heula doraka ka Allah kemang-mang deui, sedangkan manehna mah teu acan dosa ka Allah sabab kuring nu paheulana tila nu paheulana ka alam dunia, maka tamang mang deui eta budak leutik teh annahu khairun minni leuwih alus tibatan kuring. Wa an ra'aita kabiran qulta hadza qad abadallaha ta'ala qabli fala saka annahu khairun minni. Saknya di mana-mana eta jalma ningali kana leuwih saluhureun ti anjeunna, kana leuwih sepuh, maka eta jalma teh kudu ngucap hada qad abadallaha ta'ala, ari eta jalma geus leuwih ibadah ti heula ka Allah tibatan kuring dina sami kuring. Fala saka annahu khairun minni, tamamang di eta tetep kata kana saesuna kalakuan sareng tingkah eta jalma khairun leuwih alus min tibatan kami tibatan kuring. Maka kaya ning kitu urang sadayana kedah ngaraos ulah pangasa-asana, ulah pangasa tiasana, ulah pangasa naonna, maka urang kedah husnudzon kabatur, urang kedah rendah hati, kedah tawadu. Mudah-mudahan Allah ngaraksakeun sifat sadayana anu sae kangge urang sadayana. Jadi urang teu ngarasa paling-paling ti batur. Ya Allah Karim, sadayana hadirin hadirat mangga diantos koreksina kaji simkuring bila mana aya naon wae nu lepat dina tarkib, dina makna, dina segat, sareng dina makna, sareng dina naonna wae kantuna anu kesimpulan disampaikan. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridho darma Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.